ieu mah setengah khusu di dieu ieu mah salat tepati khusu di pager bae heulanan kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit ya henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecek malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing sakieu teh khusus salat ieu cek geus aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acak salat saya aing mah teu bisa khusu tetep bae saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan saya marufil kurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabeh daratang kana emang naon ieu kahuruan teh masyaallah ya teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan udah eta teh khusu ngaranna teh salat kos kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu teu nyahoeun malaikat mantuk mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah
lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bunga di jero salat malah urang mah keur bunga salat jadi henteu bunga. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak narana. Teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus. Mulai mondok pesantren, ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji jual makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun. Supari rada garentet deui aing ye. Sina Abu Bakar nyencirikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae. Eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke. Ditanya datang ke mana, iya memperjuangkan agama, datang ke mana salatna khusyuk, datang ke mana, sieun biasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae. Ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Udah mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetan jasa. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantap menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh iman deuk teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku diberena komo teu diberena. Aduh udah isuk-isuk lain mangi hutang ngebelede. Bae eta urang aing nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jaat urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Kita aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh. Sup Siti Fatimah. Panggil sahabatna saja. Ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu. Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula? Ai kitu nganaon? Rumah tangga lain. Soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah. Naon atuh?
ulama neuleuh budak tuh lumpatan ras ka diri gitu aya gula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik maning di mawatan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cekna teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cekna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cecina ali teh aju kapan lamun teh khusus wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah maninggan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyaho naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung ye ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bagur jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pangpar bidati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digideung geugeurekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain deh itu dideuleuh batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageuh ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak
mulai gede seetik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede seetik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ke masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ke masjid tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan udah di TV bae oh nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ke anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pasbar bisa tidit ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tambah kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ke sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariatnya wah beh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu kek kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu
urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadarnya nak ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nang bete geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan cenah ngabersihan sorangan mata urut neulean si embah dikecerokan punya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu nya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan da sanajan SBY ge nya mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teu sakedeung jakena beresan kreditan doang panas batulen panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka sorga oh nya sia langsung pengen teu dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karek datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyang-ngoyang si mbak ka sarorga kabeh geus oh aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngelengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek lamun sabar makan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing mal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu ja teh budak goblok jasa emang aing teu kadieu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kegera sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu
Penyakit ngunek-ngunek matu ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantap dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengki pidik teu aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur. Nu di luhur teu takabur ka nu abah. Akur bae di sorga mah. Penyakit nikmat jasa di sorga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tameuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca ya tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah. Sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat. Cenah kelas 10 M sapira 10 M. Cenah aya anu 50 M. Eueuh nu ngeunah di dunia mah. Rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. 3 intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng.